Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangking ce alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa hadir deui mohon tiasa ngalajengkeun cariosna. Mohon dina bulan saum mugia sarehat sadayana sareng dikiatkeun dina sagala rupina sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Hatur nuhun tos ngadangukeun ti mana wae ayeuna nya mohon. Ieu mah itung-itung hiburan mohon, hiburan kitu tah mohon. Mangga tuh orang lajengkeun nya bagian ka-8. Nyi Hasanah ngised kaharep pangiring kahareupeun ngorondang tuluy ngesot cara nu gempot kitab butut dikuluntungkeun pek ditomplokeun kana ceuli Nyi Hasanah seureus lukun cenah. Cek nu namalan ngaharewos teu pangling ka akang kitu Nyai. Ih, geuning Kang Agus ieu teh. Ya Allah, sugan teh saha geuning? Cek nu nambalang sabelah deui. Aduh euy, bogoh keneh nya ka akang eta teh euy. Ah, dasar milik tara ka mana nya? Abong-abong anu geulis jeung anu kasep duh. Aya wae ieu mah nya. Muhun. Ih, masing nepi ka paeh oge moal lesot atuh, moal lesot ka Agus mah moal. Syukur, tapi ayeuna kudu cager Nyai teh nya. Ih, yeujang euy, cai inumkeun atuh kade poho. Ulah wae diajak nyarita deuleu euy karunya. Regot Nyi Hasanah nginum pagiring Mbah ngalengkong deui di urutna. Cek Nyi Hasanah, alhamdulillah Mbah, kuring teh bisa ngomong deui ayeuna mah. Nya bisa ngomong deui geuning, hore bisa ngomong euy, cager. Bagja teuing, aduh gelis. Anak Abah cager deui mah yeuh. Mbok bejakeun tuh ka barudak si Nyai cager kitu nya. Urang isukan mah pesta weh nya sakalian we akad nya. Si Nyai ka Haji Latif kitu. Nuhun Mbah, nuhun sewu nuhun kuring teh nya. Alim Mbah, alim. Nya ti kapungkur oge alim abi mah mending ge paehan anggur we dikawinkeun jeung kadinya mah teu sudi kuring teh Mbah, teu sudi. Sudagar ngajenghok tuluy diuk deui teu pati anggang ti Mbah ngomongna. Naon bieu teh? Kitu nya geuning geulis. Ih, alim Abah, alim dikawinkeun ka haji mah. Haji naon kitu jelemana? Anakna geus grenyak loba geuning. Piraku kuring teh kudu dikawinkeun kanu geus kolot kitu geuning. Embung Abah, moal moal. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Nah, aya anak-anakan teh bangkar warah teuing kudu nurut atuh Nyai kakolot kasadeui atuh lain kakolot mah. Mangga we atuh Abah masing dipencet oge ridho kuring mah.
ridho. Nah, sia teh hasanah kabina-bina teuing basangkal teh ih. Teu bisa diajak bener geuning. Yeuh, abah mah ngajurungkeun kawin teh ka Haji Latif pan beunghar manehna teh beunghar. Pan lumayan beunghar mah nya. Kitu. Sanes basangkal abah sanes ngan hayang we atuh kanu surup sareng hate abdi. Nya da sia mah kajeun nyatuan angin karah dapon suka hati naon kagablagna tuh si Agus teh naon kabecusna ngan ngolontreng we ngolontreng eueuh pangala ajen sagoeng nyai boro-boro hayang mulung minantu aya ka dia oge diseret tuh sia 7 kali tah urutna teh si Agus ulah sina asup ka dieu euy. Nyi hasanah imut lanjut ngareret ku nambalan suji mah nyala ajang haji mah ieuh teu isin kitu kumbah jeung cicing atuh sing aya tinimbangan ka budak teh kakara cager apaan si nyai teh eueuh keur euy na deui aya kadua suka anak cager ieu mah kakarah derwe ngambek geuning. Paralun bah paralun sanes ngalangkungan kuring teh ngaluhuran mung lah tobat ieu teu kuat atuh ku handeueul mugi embah we ulah bendunya sakalian we muntang atuh ulah kapamengnya miwelas embah teh ieuh nyuhunkeun tarekahan lah budak supados pun anak teh leuleus we hatena jeung nurut deui ka kolot kudu nurut ka kolot euy. Kitu cenah muhun kedah nurut ka kolot teh muhun ulah sok pasangkal pamali eta teh. Yeh dulu euy sakitu mah atuh jual bae Ki Haji nyepi Ki Haji teh nya euy dipangkeng damar poekan euy pek dikir sia lamun tacan ngadeheman kumbah mah euy ulah wakaang geus deuleu eta nu ronghok euy ting tarengo sina nyaringkah deuleu nyi naon eta teh euy nya hasanah euy kudu wulu sia teh euy iring ku maneh tah jalu caina kudu beunang nimba maneh euy jug ka ditu ka sumur euy sicing larnya ka ditu di sumur bisa aya jurig deuleu nu nyiriburi rek ngiwat mawa nyelanjang eta teh euy jurig nyingkir setan nyingkah euy salemet kaula duanana kitu kaduaan kitu euy ulah bodohnya mawa damar jang poek atuh ke bareng atunya jang embok ki dituna heueuh dulu euy pek gerapetakeun anu aya cai tah digamahannya ulah digamahan tah caina euy sudagar asup ka pangkeng soyimah ngajanteng digolodog ngadagoan nu kacai embah dukun teu aya nu nalingakeun kitu nya aduh ieu mah. Geus setengah jam nu kacai tacan balik Suimah mimiti hariwang amongna nah atuh kacai-cai teh meni lila-lila teuing geuning kuring mah hariwang ieu teh bisi cinyai kumaha onam geus sajam eueuh keneh bae panasaran diteang we ka jamban eueuh ka sumur eueuh digero-gero eueuh nambalang bujang lanjang sudagar mari lu nareangan mari cekcok damar tingarapeng weleh nyasana teu kapanggih Suyimah garosing sat jeung lewak-lewe geus tetela eueuh di pakarangan lumpat ka imah
gagarawan ka Sudagar. Jang Haji, Jang Haji. Cilaka ieu teh, cilaka. Budak teh teu aya geuning, teu aya. Waduh, gogoda ieu mah yeuh. Sok aya-aya wae ieu mah. Hah, aya-aya wae gogoda teh nya. Malum nu hirup loba ku gogoda. Jang Haji, Jang. Rek jongjon wae anak leungit teh geuning. Kaditu atuh teangan kaditu. Ceuk Suyimah dipantok ngahariweus-weus. Sodagar norojol tinu poek. Aya naon atuh Bi? Aya naon? Sok ngalareuwas wae maneh teh. La ilaha illallah. Jang Juhaji, si Nyai leungit, si Nyai leungit. Astagfirullahaladzim, si Hasanah mbok. La ilaha illallah, tareangan atuh. Lain cicing wae maneh teh. Cik atuh lampu gedean yeuh. Mana mbok mana? Mbah di mana yeuh mbah? Bujang Sodagar. Aya tuh katingalosna teh Pak. Sodagar nafsu lain dikieuna bujangna. Eueuh anu tadi carekan nitah neangan jeung ngabejaan kabarayana mani ti popolotot kegejling dukun jeung badalna dicarekan biak bersih pok deui nyebut si bangsat si kurang ajar tipu rasakeun sia inget kana olok tembok jeung ditonjok nafsuna beki pohara murang maring ka sakur nu deukeut kagebet nu kadenge nu gehger jeung Sodagar awong-awongan tatanggana rob kadarinya jelema nu nyusul riab ka mana-mana neangan jelema ti peuting susah ka panggiheunana. Nepi ka subuh di imah di Sudagar repeh Suyimah ceurik balilihan mewok di dapur melang kanu eueuh ku Sudagar sieun dinyer-nyeri dicarekan ti gogolenceng karunya nya nyasana leungit aduh karunya muhun. Si kabayan teu nyaho nu ribut datuluy ngicis balik datang-datang ge dog sare capeu. Isukna polisi murudul ka imah kepala desa jeung menak ti dayeuh nangkep si kabayan geus ngalingkung imahna. Cek polisi, punten yeuh si kabayan aya dewek mah euy ieu keur si duru. Bijil atuh yeuh aya polisi ka dieu yeuh. Henteu baraya henteu. Aya naon maneh ka dieu euy polisi? Teu nurut mah sia si laing ka menak ka dieu atuh. Ka dieu. Nurut naon dewek teh euy? Nyatu nginum ku sorangan deuleu. Pamajikan nu ngasakan deuleu. Nah atuh maneh teh kitu-kitu teuing euy. Polisi, polisi. Kunaon ieu teh? Naon eta teh bahasa teh euy? Bahas si laing teh ka menak kitu. Baha, teu baha dewek mah euy. Acan ngarasa dititah ku menak kitu euy. Ayeuna ka dieu deuleu ka dieu. Yah, maneh mah euy kabawau sungut mun repeh atuh ti tadi. Buka panto kabayan bisi dirujad dieu, bisi dirujad. Sada Mas Uwu geuning eta mah euy. Mangga nun euy, calik Mas Uwu, calik ka dieu tah.
Timbalan menak tuh tidak ye cenah si laing kudu ditangkep kadi ye eta tuh leungeun duanana rek dibangkol ye si kabayan pias ngadadak muriang teu kawalayan omongna haros hos. Nah tuh Mas Uwu make kuing dibangkol salah naon dewek teh euy. Salah naon kudu puguh heula atuh. Ujug-ujug dit bangkol sieun dewek mah. Teu nyaho kuring ge perkarana mah ngan atuh engkewe atuhnya di dayeuh dijelaskeun. Nah atuh wawuh jeung Mas Uwu geuning lain anyar-anyar lain nepi ka dina ngajalankeun perkara mah yeuh. Moal kahalangan ku wawuh deuleu, moal kahalangan ku babarayaan eta teh. Sanes eta euy, ieu Mas Uwu kagungan nu ieu lain. Sabaraha tah euy, digaleuhna biasana euy. Teu nyaho nu kitu mah. Taroskeun tah ka juragan asesor. Mata kabita deuleu kuring mah. Naon alusna atuh? Batur naas deuleu euy, sagala hese, kajuragan mah sagala sor deuleu. Hahaha, bener euy tah geuning, paneker tah lumayan. Kuwu tah laan bangkolna euy, nam atuh urang mangkat. Ulah sok dibawa cecarita si kabayan mah euy, moal bener. Jog si kabayan miolahan sararea nu lempang. Nah tengah adab atuh mane teh kabayan. Menak teh heula deuleu, kudu menak. Mane masuk kitu wae atuh. Dewek mah deuleu euy. Liwati adab deuleu, aya cucuk seukeut, batu ramping, jalan rumpil, badak galak, banteng ngamuk ge euy, kabayan deuleu bagianana, menak mah deuleu. Kari senangna ngadampal kitu euy. Bener nya euy. Kuwu tuh bikeun eta baju tah hideung. Kayak digantian tah ku urang. Asa boga menak meureun nya. Alah, unggal poe ditangkep teh euy. Hayang ditangkepnya unggal poe teh. Ngarah mindeng euy, tepang sareng juragan, resep pisan lah, lain urat dewek teh. Panggih heuning maneh mah euy. Resep ka urang maneh teh kabayan. Tak kedah di mariksakeun deuleu resep ka juragan teh euy. Kamenak mah komo resep. Bener pisan nya. Pibatureun si laing mah euy. Barang nepi ka dayeuh si kabayan diserenkeun ka sipir karunya nya dibangkol dukun teh. Ya dukun kedebul mohon panginten ieu mah nya. Aya wae ieu mah. Ka sipir basana. Tah mihape tah jelema ieu samemeh putus perkarana nya. Dibuig ge euy kumenak pageur meureun nya ngeunah lah aya nyobaan yeuh dibui rasana kumaha sedap kitu euy. Dahar kari nginum tinggal cur, mandi tinggal gujubar kitu lain euy, cager. Puguh euy. Puguhnya sok atuh sing betah tah di dieu. Heuleut saminggu pamajikan si kabayan nyusul ka dayeuh. Ku menak diwidian nepung kasalakina dibui brang sok we gukgek ceuri. Nah sia teh euy ikem aing digedongan deuleu ngeunah euy. Ngeunah di imah mah anu kieu deuleu euy.
Nah di penjara mah geuning euy, di bui mah euy, sagala seger di cenah euy. Ih, kami mah kamamalangan sia teh eueuh di imah. Majar teu, majarkeun teh sia teh di bui geuning. Aing teh masakeun we ka dieu. Bodoh bodoh. Ma dewek we atuh ngeunah euy ngajaran ye ka dieu. Henteu bodoh henteu, da kami mah ieu pangna bisa asup ka dieu teh aya izin deuleu, aya izin. Ye, bodoh kene sia teh make sok lewe atuh. Montong lewe euy. Teu naon dewek mah yeuh, teu naon. Cerik sotenan kami teh yeuh sieun ditampiling deui ku maneh geuning. Ih, angot pake bodoh sia mah saikem. Aya-aya wae mana makem. Sugan teh atuh moal kieu balukarna Kang. Heueuh nyaho. Aing ge sia mimitina teh euy ngabaljokeun ka aing jadi we kieu aing teh kem. Hah, pamajikan bakar warah. Aya-aya wae maneh mah Kapan disebut embah dukun teh yeuh ku kami nya kasurupan cenah menta endog teh nu neangan teh dukun nya we dituduhkeun we ka maneh. Heueuh deuleu hayang males ka aing tapi kami we jadi buntung kieu euy untung ongko buntung ongko ieu teh kem. Deungeun mah ceurik teh susah deuleu dibui. Susah dibui teh ieu. Bodoh wae kan bae lah geus kagok ikem. Lain pinter di dinya mah ieu, tapi kurang saeunan geuning. Tah deuleu euy, kasenangan teh ieu deuleu. Sarupa kacontang memeh sia ka dieu teh ieu euy. Aing mah tara aya nu nyarekan. Teu kudu capek dibere nyatu di dieu mah euy. Papakean teh rek diganti cenah beunang peuting euy. Aing teh di dama-dama deuleu. Teu ditawong-tawong aya nu ngahaja euy. Teu nyaho imah bocor deuleu. Teu nyaho di dieu mah rek naon deui. Balik syah ka ditu Motong ngigimbreng-gimbreng wae yeuh. Aing teh keur seneng deuleu, keur seneng di dieu euy. Alik sia balik mantong-mantong ka ditu nanaonan di dieu ge euy. Ih, geuning sia mah geus teu eling geuning. Kami mah ieu beresan atuh, gera beresan ari kitu mah. Da boga deuleu duitna ge jeung eueuh jeung lebena di. Jeung pamali di bulan puasa nama. Pamali bulan puasa euy, ulah nyerahkeun deuleu. Kami mah rek balik bae atuh, rek nyiar duit jeung ngalalebe nya ka dieu. Jig lah, tadi ondang siana ge ka dieu ge ngan lebena we hayang nu bareto deuleu. Lebe nu itu mah geus hilang deuleu, kumaha di teangna atuh. Mangsa bodoh mun lain eta mah embung, bareto ge euy. Nu boga dosa ngawinkeun eta, nya ayeuna ge rek nagih kudu di dinya deui euy. Teu bisa atuh Kang, teu bisa. Kunaon atuh jo ikom? Waktosna seep cenah nya. Aduh. Mohon. Waktosna kabejeng seep cenah duh. Aduh, aya wae ieu mah nya mohon. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi